Kakulawargaan lain ngan saukur ka kulawarga wungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kesempatan sareng kasehatan. Nu mana urang ayeuna sehat walafiat jeung bisa nyampekeun biantara poe ieu. Hadirin anu kukuring dipika hormat, rasa kakulawargaan identik sareng kulawarga anu sadari getih sareng urang. Dina kulawarga urang diajar seueur hal sareng oge diajar kumaha carana merjuangkeun kahirupan. Tangtosna rasa kakulawargaan dina kulawarga kedah jelas pisan kaweungkeut. Kumaha upami pernyataan yen rasa kakulawargaan sanes ngan saukur pikeun kulawarga? Anjeun satuju, kuring bakal langsung satuju. Rasa kakulawargaan tiasa diciptakeun dina lingkungan anu anyar atanapi dina lingkungan anu diciptakeun ku urang. Eta tiasa sareng babaturan, dulur, atanapi sareng batur sabagawean sareng anu sanes. Ngahasilkeun rasa kakulawargaan dina lingkungan sosial penting pisan pikeun nyingkahan hal-hal goreng dina sosobatan. Sapertos ati mungkir beungeut nyang hareup atanapi munafik. Rasa kakulawargaan tiasa didamel ku langkung caket ka babaturan, mendakan titik anu raoseun nalika sareng aranjeunna saring silih terbuka sehingga urang tiasa silih percanten. Hadirin nu kukuring dipika hormat, anjeun ayeuna ngasuhatkeun rasa kakulawargaan teu acan lakonan saacan telat nya. Sakitu wae nu kapihatur hapunten sagala rupi kalepatan sareng kakiranganna. Mugi dihapunten da sadaya kasayang eta datangna ti Gusti Allah jeung kesalahan eta ti sim kuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.